niatan ngaos seuna opat perkara. Hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna. Kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supados janten selamat dunya akhirat. Kakiluna muntos timun niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan. Kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi utusan Ilahi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ka jalma Islamna uning arundayanana. Jang Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hasim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Fihir putra Malik putra Nadar putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrika putra Ilyas putra Mudar putra Nijar putra Ma'ad putra Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan haram nu ningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab daya jalan soe wajib dai uningana rundayana ti ibuna. Jang Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Abdi Manaf putra Jura putra Kilab. Tepang deui ti ramana ti Kilab jang kawarena. Jadi bujang ramana masih kene sarundayan